Mang hayang buta ungkleuk, siap hayu urang hanca baraya. Tah, sampurasun baraya saung wayang daraut, urang ngadamel wayang golek buta anu bisa ungkleuk kitu tah. Ieu bahana baraya 5 ramo lebarna ieu teh beak ka beak nya kaseluruhanana. Tah, seperti biasa urang pola heula ieu teh pikeun pibeungeutainana oge urang pasekan heula ieu kulit kayuna. Supados engkena teh, enakeun gitu didamelanana. Sarengna deui ieu kayu teh masih kene baseuh baraya, oge ieu bahanna teh kayu albasiah tanapi jeungjing. Tah, ieu meureunan supados kaangin-angin urang, naon disebatna urang bakalan heula, sapertos biasa baraya tah urang kadekan heula ieu teh dina naon, piceulieun sareng piirungeunana tah urang babadan, urang hanca ieu bagian huluna oge urang buleudkeun maraya tah ulah hilap ieu teh pikeun, naon nya, ulah bangga teuing gitu, ulah tarahal teuing ke di mana dirautna, mangka urang, naon, urang babad ieu teh. Tah lajeng ieu pikeun pibiwireunnana tah urang sakantanan we urang pola. Pikeun pibiwireunnana ge sami urang pola tah teras urang kadekan saterus diragaji, tah ieu teh nembe bakalan nya, nembe meureunan sketsa kasaran gitu. Teu acan kana ukuran-ukuran anu jadi gitu, anu inti istilahna. Oge bakal kakeserkeun gitu, kasadekeun deui di mana engke urang ngaraut kitu tah baraya. Enten ieu masih keneh diageungan tah dupi ukuranana ieu teh ukuran, ukuran biasa standar pentas gitu. Tah teras wae urang hanca, urang kadekan, urang babadan ieu naon-naon wae anu perlu dibabad, tah teras wae ieu pikeun pimataeunana oge sami urang perlebar deui, supados engkena enakeun dirautna baraya. Tah, bagian ieuna oge sami, bagian, gadona oge bagian pipina, supados engke ulah tarahal teuing baraya di mana ngaraut teh. Tuh, sami sadayana urang sakantenan pola, urang sakantenan babad tah. Ieu ge perlu diperhatoskeun baraya, janten ditilik-tilik heula saacana urang ngadekan teh ulah ujug-ujug gas wae. Enten bilihna engke sodak gitu, kakadek, janten, kirang sae gitu, kirang, naon, kirang estetik engkena teh. Oge engkena teh kedah nambal baraya upami kadek atanapi nya kacokot we lah gitu, kapapas janten urang meminimalisir, kemungkinan sapertos kitu nyaeta meureunan solusina urang ageungan heula gitu, keur space-space engke pijadieun kitu tah baraya. Lajeng wae ayeuna meureunan urang nuju nyacagan ieu ulueunana urang buleudkeun deui sareng meureunan ieu pigadoeunana tah, pigadoeun. Tah ieu teh masih keneh panjang baraya da engke oge meureunan masih dikeserkeun ku parabot anu langkung alit tah. Kirang langkung sapertos kieu meureunan baraya. Hatur nuhun parantos sumanco di video kuring, cag.